da jalma masuk loba tatanya eta ajengan naon cenah ari nyang hareupan jalma teu damang wales nu rek maot teh kudu maca arodu aya kitu coretanana ta ieu dina i'anah juz 2 halaman 83 tuh 83 aya bahasa kieu ae wayusanu ayukroa indahu arodu disunatkeun ayeuna dibacakeun deukeuten jalma nu gering nu tereh gim oper maca surat arodu ae liqouli Jabir bin Zaid ngadawuhkeun kieu fa innaha tuhawwinu alaihi khurujur ruh lamun ayeuna jalma maca arodu gigireun jalma nu tereh gim oper eta teh sok leuwih ngagampangkeun kana bijilna ruh kitu kira-kira boga salaki tidak we cager bae mah bacakeun we arodu atau pamajikan cerewet bae baca arodu eta teh tereh kaluar ruh cenah kitu cenah tah jadi eta sasakalan aku naon kanu teu damang wales nu sakira-kira ayeuna teu diarepkeun damangna ku kaayaan maka bacakeun arodu insyaallah digampingkeun dina kaluarna ruh bari kaayaan husnul khotimah kitu.